Naon ieu motor matuh deung semogok. Jang konon jang. Gum, teuing gum euy mogok keuh. Ganti ku motor alus. Minta ganti pu urang ngaganti motor teh jiga ngaganti ieu meuli bala-bala sok aneh wae meuli Daripada ngagugulung motor kieu. bayah. Ternyata itu Keur nyantai aya naon naon gini hiji sikeun urang kagok ngomongkeun motor sikeun. ka mana? Eta ka warungnya oman sikeun. Belah mana? Dinya teh juga apa wae dinya sok sikeun. Mung aing tara deuruhan. Aya burungna 10.000 tadi dieu. Anggot 10.000 mah nya ku ngincik logeng capek. Jadinya aya pulangna boy. Hayang 30.000. Heuh pek mere eta pulangna aya juga. Daguan heuh. Ulah lila tapi Moal dinya malila. sok ka dieu gitu. Moal daguan heuh. Besok Beli rokok 20.000, borona 30.000 anjing lumayan. Tapi euy, warung Jang Oman di mana ieu euy? A few moments later. kemana cenah si gugumnya kita balik ini saja setengah jam balik telepon wae dah. Teu malah teu aktif ari ieu jelema ka mananya. Ai, yang itu ka imahna. Beli ulur gadinya sakudung bisa jam setengah. Pasti ting teh lah kede. Assalamualaikum. Gop. Waalaikumsalam. Cek, Naon? si gua mana cek? Wah, kan tadinya perkan didinya. Tadi teh aya kali itu abikeun ngomongkeun motornya. Tah, Heeh. geus ngomongkeun motor di ditah meuli udur berarti hiji pemilikeun udur geus jam setengah teh balik wae. Kemana atuh? Sugan aya ka dieu tadi. Oh, teh teh ka dieu, tapi pakai sepatu tadi teh. Kemana? Semua paling ge ka mana cenah di telepon aktif nih. Atuh. Itu atunya. Mun cek. Nya sok. Kemana cenah si gugumnya. Teh ka imahna di teh. Iya mah di telepon teh aktif ka imahna hiji-hijina kuing ya kudu dilacak enak. Cobaan orang lacak. Astagfirullahaladzim, si gugum dititah meuli udur ka warung Jang Oman nepikeun ka jauh-jauh teuing. Teang we ngaritu. Neangan warung Jang Oman teu kapangi wae. Aduh, aing si Ujang gawekeun nyeher. Nah, aing puna euy. Jang. Terang warung Jang Oman teh Jang. Teu. Aduh, aing ka mana neangan anak euy. Coba ka ditu euy. Duh, si gugum ke mana dia teh? Dititah meuli rokok ka warung Jang Oman meuni teu balik-balik si Ken. Orang teh kabelah hareup we sugan aya Anjing, aing ngelieur neangan warung Jang Oman, ieu dititah ke si Ujang meuli rokok. Aduh, aing euy di mana ieu warungnya? Aduh, aing kalak capek kieu neangan warung Jang Oman dititah ke si Ujang. Jadina lieur kieu euy. Jaba si Ujang sakudak adat ka urang. Ya, di mana ieu warung Jang Oman? Aduh, ka mana cenah si Ken si gugum gua aing teh teangan. Kalau kah ngajedog di dinya karena awan cenah ku aing disampeurkeun we ditah meuli rokok rese. Di dinya astagfirullah teh teangan. Ditah meuli rokok teh meuli rese gitu teuing di dinya. Aduh, aing teh tadi teh neangan warung Jang Oman. Wae Jang euy. kurang deui tutung buat si gugum ke mana si kurang teh. Aduh, Aing teh tadi lelempangan euy, capek Jang euy sebenarnya mah. yo, dirinya ayeuna lelempangan di mana sih kapal teh? Di mana kitu? Tingali tuh kota Dodol. Anjir. Geningan di Garut. Lieur Aduh, aing pengen aing lumpangan tadi capek, Jang. Jadi mana duit ah? Kurang duitnya dia. Ya, aing mah kita meuli rokok meuli rese nih kak. Meuli rokok nih kak Garut kieu ah. Aing mah. Jeung mepet ah. Lieur ah. Jang, anjing eta duit, Jang. Duit urang balikeun.